aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang Asmaul Husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu ayat lain aya man tad'u falahul asmaul husna. 4 salah sahijina ayat anu nerangkeun Asmaul Husna ieu walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99. Padahal lain ngan 99. Sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah. Ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus. Daripada ngapalkeun nomor SMS mah mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna ke aya sabaraha, mun pas kadinya tangawirina kadinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Soleh, geus bae ngawirina ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun tah mah. Asmaul Husna itu gak be, ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10, 220. Bara. Terpercaya aing sih mah. Sebenarnya tah ayo sama. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 masih Kak 2 kap 2 dah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah boleh sih ngomong. Oh, berarti 32. Teangan orang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari tah dipotong nangke. Set akurkeun kadinya. Tah, engke wirina kadinya. Tereh gila-gila urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wirina eta urang. Ini lamun urang ngawirina akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah. Wah, ujian bisa hiber.
urang dihandap manuk di luhur hiber. Hikmat tapi eta bagus, hikmatnya bagus sama kos gitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Baca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngarah. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuman. Ayo gara fad'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu sekarang hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lain gitu nu ngadengin orang Jakarta ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku lalu daripada ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu masa Kayumu mending Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku tolol lejakan numerena ini masa ya Kayumu udah ya Kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saya tanu bogana oh renganan boga material nana paingan tunggu saya nggak wirida ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku blon kabehan tidak ya Kayumu tuh orang Jakarta mah kan ya Kayumu ya Kayumu ya jadi mantak mere wirida teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak dikadengeun ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayuku Kayuku ya Kayuku ya Kayuku aduh Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sok sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab Asmaul Husna geus aya kitabna jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabud da'wat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah deka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun
jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajannya maca Quran tapi deh korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri. Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur. Penjara eta teh akibat penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya teu atuh percaya aja nang sia nya orang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim ti mimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari, kota mabok. Mabok kuari sadarina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba aduh Masya Allah nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka teh ulah-ulah nyebut nu lain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kadua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut nu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran, iya lain. Cuma dah yakin, atau gitu-gitu kene. Ibadat datang ka yakin orang, dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan.
Jadi urang nu ibadah teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna, oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah, eta. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana. Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu nanti tinggi keyakinan. Allahu akbar jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dah keyakinanna turun lah tenang helanan berjamaah moal ka teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasil ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan. Allah azan deui itu budak. Yang emang ada yang enak. Geus terek kadap tah. Henteu rada deres tah anu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadeng nya ke asar asar, ke magrib magrib deres. Nyana kaingetan kene. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh, zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar Allah. Oh, asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae bari. Eta geus sunat. Anu ge Allahu akbar. Weh, zuhurnya isuk ege. Isuk ege deui sakeun geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar. Woi salat, cepat berarti tinggi tah keyakinan. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Orenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopiana ge embung dengdek, geus sesengitan. Sing ada tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangana jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kalau ngomong guys, anak kurang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cak pamajikanna boka. Aja masih kene. Itu terserah didinya, mendek diteruskeun terus, mendek gesan-gesan ki boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon? Kayak mah bebeja ke de kawin mah moal izinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Atuh cenah anak urang ieu teh mah geus beres. Menang saminggu mau deui. Iya ya di anak di mana? Sia sering jasa mau anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah atuh mah. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh,
encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari i bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana fikih, make fikih. Awas. Takbir. Kos tu tartain. Mun eueuh eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqqa. Qop qala. Mustaqqa. Dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong itu benar jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu Akbar. Sejak kaula salat di jero Allah. Awas isian. Isian kos tari. Allahu Akbar. Aya nu aduh can eusi. Salli Allahu Akbar. Can kaisian, ngeureuh teh can kaisian. Shalli fadl. Allahu Akbar. Beunang. Eta urang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Was-was geus ditunda setan jigana mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nana ge encan. Sholli Allah. Sholli Allah. Sholli Allah. Encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu geus sholli Allah. Sholli Allah. Sholli Allah. Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh, patas setar. Atuh santri mah unwani, anak patas dak setar dak. Allah. Masya Allah. Eta salat teh kos kitu itu asla. Nah, tapi lamun didinya yakin atuh didinya. Lamun urang terus ngagugu bae. Fikih kitu bae, kajun ngaji ka mamana ge, ngaji ka Irak, ngaji ka Iran, ka Mesir kitu bae. Ngaji fikih kitu bae, kos tu taru-tari. Allahu Akbar. Tapi lamun urang deuk naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain. Didinya teh nyieun yakin. Urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9. Pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal. Pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2, hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut.
Adam hartina adamu iftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu ghairi subutu iftiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut iftiqorihi, Adamu iftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhan Allah anu sejen. Adam. Artina subut iftiqori ghairihi ilahi. Artina tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh. Deuk numbana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib. Asma Allah teh kablah dituna as-sabir. Asma Allah teh asy-syakir. Asma Allah teh az-zahid. Asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijieun kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu, sabru. Asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sabar, as-sabru. Asma Allah sabru, urang nu sabar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru, urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh hayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak, mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu. Suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cek Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar, bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cek Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh, datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman,
tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus rada dipaksa didele gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleu kulana di mana? Sina Usmana cuma nangis ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleu tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu. Bisa kadeuleu. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleu, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Kibalam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru. Dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa. 2 makom komo geus datang ka 9 makom. Geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi. Muga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa. Lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa. Niscaya nyala lempang di awang-awang. Cak Kangjeng Nabi. Beuh, dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber. Puara. Tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif. Moal aya haram jadi halal, halal jadi haram. Teger bae. Allah nu di dalamnya. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah. Sanu ditahan sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon teu mere ditilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Mah lain maksudna aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di Tangkal Buah. Teh karasa pan ku sia. Ngajina ge Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak. Encan cenah teh. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Madak nu di luar mah eta mah. Lah sok nu di luar teh sok bisa bahan teh atuh. Geus kuareng teh di aku deui geus kabehan teh nya. Sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah. Geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing. Salah-salah aing bener-bener aing sia geus jang pere. Heueuh nya tuh. Encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau beusi dipentak. Enggak ada deh. Tah, iya kan gulak gilak. Hati orang lempang tuh. Ka Allah. Dijieun seperti itu. Babari zikir nama ilallah, cau gede. Ilallah. Aya di bere rada gede. Ilallah panjang zikir lagi. Doa lagi geus kararieu kieu deui. Sugan teh geus naik deui. Udah deui. Ah, seberes deh. Nah, iyalah nu hese datang ka makom yakin. Mimiti urang mun tobat teh mah tobat. Terus tobat ka Gusti Allah, tobatna ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi. Urusanana zahir perintah jeung larangan. Kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu. Kecenderungan qalbuna kana dunia, kecenderungan qalbuna kana nafsu, kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Kok geus karolot bantang ka modar sanes wal bisa.
tah moal lain pepegatan kudu pepegatan heula jeung dunya pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah 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 baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal gitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu dua nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun ka mana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus sirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya teu bagus kitu aing mah jeung Allah jeung nu bogana awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun ka kuntilanak aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik jana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kene aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet sieun ka bege urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia sia bicara calangap ge sia teh Allah Allah keur barengan jeung aing leo sujanana buaya geus maung bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi pas di maung teh hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk Allah ku baung dioyak-oyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keyakinan mah di dieu tah di kolbu
Jadi urang teh ibadah datang ke yakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki we heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang gua ridet, dari orang magahan ngaji, tong trong ngaji jeung budak. Kadang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embah. Seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jalaparkeun ya Kak. Ieu nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engge mah erna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus dah teh geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek ceknya Nabi di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teboga keyakinan. Usaha teboga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat temantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah qadiriyah anaknya nasabandia ente di mana musyidjah anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Manya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos sekarang itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya anak Sabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab mah babarian ya kita kalau enggak norekat mah kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah.
Iya kapan kita kenal sama Allah ya, kalau nggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja, mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang kayak beurit urang teh beurit. Beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia. Ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Beuh. Disalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disumut di jero hate. Aing boga keyakinan. Yakin teh kan tina ilmu heula. Bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah. Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugih sok mereka aing. Nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing. Keyakin urang ketika urang nah teh di bedak. Atuh tinggal urang. Ba Allah babarengan jeung aing masyaallah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi. Abdi teh bareng ka Gusti. Abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set, jelema asli. Ya jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon ieu? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinanna, lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang, roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna. Mun aya keyakinan leuwih luhur, mang hayang roti cicing bae. Aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha. Si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar, tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan. Tinggal urang ngadahar. Keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu bae. Mang, euy. Mang, bangun lapar ye. Cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh, sanajan dibere roti. Hei, ka babaturan ka dieu sia. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, sak baturan rada gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sih bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata horenganan lamun urang nyakina geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, dah ngadahar tah. Bohong para rakyat. Lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawa tanagan mana mak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, coba calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering, itu aing mah kudu seprit. Tuh eta aya keneh rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae. Rizkina datang ke mana? Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna. Tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun. Atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok, boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu. Aki-aki gering kieu diwa apaan?
Urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang. Ah, urang boga keyakinan geus kieu ka Allah. Cek pemajikan Kak, ieu bangkona cicing. Kak, barang balik cicing longo ka kos kieu Kak. Emang ngaji naon di ditu Kak? Jadi kos kieu Kakak ieu. Cek pemajikan aing sieun, tinggalkeun ku aing goblok. Mana ditinggal ke aing pae sorangan. Pamajikan lain tertoel ku Allah. Sebab janana yakinna lalagaan. Janana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah, nyoba ka pamajikan. Coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa. Kuduna ka Allah ulah ka pamajikan. Lamun urang tawakal ka pamajikan salah. Coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah. Bodoh. Cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sabodo. Allah. Moal ge ka pamajikan ge. Engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat. Bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Dei. Ngeunaan teu ka Ba. Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah kumaha pameran hati Allah. Nu datang ka jadana kumaha hati Allah karak. Nah, tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu masa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana abah mau udah mau ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya doa ilmuwan bahkan lagi aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh hendeuk ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu dadabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang keuna karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batu jadi disengseurekeun yang keur jeung Allah ieu dihina ku batu basen dasare teh sia aing keur jeung Allah ieu tah lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh redan ya tan mangga kieu dicukcak lantaran ieu besi oh kieu padahal mah encan guguru salah matak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kumaha ge atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kumaha ge
Zikirna lain berarti ulah, tapi ulah mengatasnamakan tarekat. Zikir biasa bae, lamun nyana mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati. Sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain, tah maka jeung hukum hage. Tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan. Kula mursid. Mursid di mana? Haji Mursid. Ganti mursid naon itu sabodo sia Haji Mursid mah. Tah ieu. Aju kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah asmaul husna. Walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa. Beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang. Kapimplan. Peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deulem makhluk Allah. Nah, oh iya teh horenganan adat surna kuli, oh adat surna juzi. Oh iya teh horenganan gitu. Gitu dan gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya. Karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun. Ngajilah urang usul fikih abeh jelas. Ngajilah urang teh qaidul fikih ya. Ya asbawan lazoir jang ropok ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukum. Nah urang dek mulayan ku ari geus cukup Imam Syafi'i, cukup Imam Maliki, cukup Imam Hambali, Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun eta lah mazhabul arba'ah. Iya mudawan selain daripada eta goer mudawan tinggal tuturkeun we eta bae sia mazhabna Syafi'i. Iya benar sia ulama lain Syafi'i cenah sa Hanafi. Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu be. Nah lamun anti mazhab sing ada mana sing ada teh Syiah geus teu bermadhab, Wahabi teu bermadhab. Kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadhab mah. Cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an. Ka dieu sia mampun teu. Hayu coba ku sia mimiti macana heula. Ieu teh qiraat saha? Kudu nyaho heula. Qiraat teh termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar? Ayo lamun qiraatna qiraat sabah ieu teh saha di mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya geus leuh teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna. Kalau besok inget ke orang Kulon bae, orang Kulon nggak gitu, goblok dia kuai, nyau siapa yang ada sembarangan bae sih. Namun gelut jeung orang Kulon bakal kanyawan orang mana, orang Kulon kan beda. Orang Kulon kan beda ya Serang, aya Pandeglang, gitu kan, aya Menes, kan beda-beda ya Banten lama. Nah, iya kanyawan anak gelut, lamun gelut kakara kanyawan, can gelut can kanyawan. Mun geus gelut kara kanyawan. Gelut, cak. Impak orang, utahnya nah. Begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping. Kanyawan guys. Jangan guys, jelas guys. Gelut deui urang ngulukeun. Apa utahnya na? Ngaluarkeunana nu sok di sawah teh naon ngaranna? Genjer, jelas guys. Jelas, urang mana tah? Kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak euy. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pepe, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kanyawan, eta karakter asli. Karakter asli eta lamun keluar karung goni ya geus jelas guys.
jelas ge jelas duduk permasalahan anak khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin Muhammad khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter-karakter jeung akhlak-akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan-urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah kalimpuran ku akhlak urusan patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut larangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khudil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana euy anak aing kudu tolol-tolol atuh pagahan mah ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing geuk sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan suatak ge khudil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempurna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental baja tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorana dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka deui teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala mali sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema mal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana mal beres ka agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema mal beres ka agama kiai mah anu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing nudukeun ku sia ku aing sia hayang sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini sama bos gitu ini sama bos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem tidak undang ke pendopo mending menggede sebarang pun khudil afwa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak laletik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun teu urang mah wahai Muhammad sebagai afwa
pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeng, Masya Allah Karim, urang sebagai pengikut Kanjeng nuturkeun Kanjeng sebab Kanjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu urang sing harara de nya ya urang bakal parara nya atuh komo nini mah meureun teu nya kiai bener. Ini lah doakeun bae nya kula mah urusan bae mah jari do jasa deuk nini teh heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cek nini aing deui bae burung teh heula lalauna mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu embung konon ge bahasane ora isu nggih pripun ge bahasa apa mah jauh anak maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ke gue bahasa Jawa cina kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun ku lagi sok seri sorangan ngadengekeun nya we mandi ku iwa kendi we surama orang gawang gini apa orang bisa tetep baik guys ya orang seri baik ada yang kencangnya mah aing jelek ngintip meureun santri penting ada aja cek aing santri aing kosi amat ieu bahasana aduh ini udah harna geuning insya Allah geuning ada deh widih tuh gua kehabisan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa ya bisa bahasa sepatan atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah atuh teu bagus ye lu gua cariin gok di sini masa Melayu aya gokan tekmbung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lain mah teh lah teh Sunda ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhna gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asal nganggang jadi kalau lamun Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang hai ka mana sia da aduh hai aing ngiri batu asana seubeuhna ka urang seubeuh pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka teh saha Nya lari dalira wae dia begitu tungkul sarujud bisa asana kurang ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh akhirnya lagi sakit dibandingkan jeung kulon bandingkan ngeunaan Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain dia sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heuh sia sorangan bae heuh kunaon teh jejeun babaturan lah teu kaburuan meureun ini aing urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam punyana atuh di alam teh aing teh ngalem sih sanu ngalem atuh sia mah ngalem udah ada orang Bandung lagi puyang aing aja
mulai di mana maksud itu merenkan ya Allah ulah we kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya sun saya kira nuju ngauah-uih runggina nuju ngauah-uih dinten ranginang lain di lemasan nama kau situ mah ngabulak balik bae nya ngauah-uih poe rangginang teu menang dinten ranginang aduh Masya Allah aduh temenang aja di tempat temenang di lemesan kula ge sok aing seuri pada ka mana bante pada ka ditu cenah ngajak ka mana pondok ageung ya lain pondok ageung pondok gede temenang dirobah tau pondok gede atuh ngaran cing mana pondok ageung itu beres geus mantap lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan terang bobogohan ge sia bogoh aing bogoh ka sia aing geus salaman sep beres pada itu manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel kudil apa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat Masya Allah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus sok parentakeun berarti mah urusan agama parentakeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentakeun lalaunan ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun geus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan punyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara lemah lembut nantangan ke anjeun jana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun luas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa amur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang lagi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketikanya na urusanan dunia hampura ketika urusan masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae
aja dodok aja gewidi. Agamamu dinisahin ke dodok belum ge. Aja ge. Gom. Bangun. Kemana girohmu? Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, yahwa taruhanana wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti, selamanya untuk mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara, tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun ulah cicing atuh, lain target untuk menang. Alang kita sejauh menang, perang, kalah, menang. Tapi perjuangan orang datang ke mana? Tidak selamatkan diri orang. Ya isuk bakal pahe, perang geja bakal pahe bae, tegeri geja bakal pahe bae. Atau kitu mah giroh orang keluarkeun. Polisi mana girohnan beragama Islam, abri mana girohnan beragama Islam, PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan, berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, semuanya anak sekomplotan penistaan. Udah tuh mantap naon bangun turun Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah barantahan sahanyana. Tuh rakyat mah mantak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kadana duknya negara Islam jauh guys kajeun atau tegak-tegakeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema nu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibanding, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona persis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat dibawa ku Kanjeng Rasul, wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah bila fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya
anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marenta tidak nyampaikan ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai kehadian menuju ridha Allah tidak disampaikan ibrak aya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha. Ilah